Hayam kageleng edek paeh keur kekeleprekanana ceuk nu bogana teh, cokot bedog buru urang pencit mempeng kaburu keneh." Tah kitu nya pan urang sok kitu lin. Tah lamun ningali kana hukum eta mencit hayam keur dek sakarat kitu eta teu sah. Naon sababna? Sabab eta paehna hayam lain ku sababiah bedog, lain ku sababiah peso. Da teu dipencit oge eta hayam teh bakal paeh. Jadi paehna hayam lain ku bedog tapi ku kagelengna, gitu. Jadi nalika dipencit geus teu aya hayatul mustaqiroh, pan syarat mencit teh kudu aya hayatul mustaqiroh. Jadi eta mah teu sah. Dianggap urang sah di dahar berarti urang teh ngadahar bangke, najis hukumna, gitu. Ngan lamun teh mah kageleng, kegeleprakan, aya sajam 2 jam mah teu langsung paeh, mangka eta mah sah nalika dipencitna. Da aya keneh hayatul mustaqiroh, paehna berarti eta mah lain kageleng tapi ku peso.